Set, iya ngepoterekeun herang. Nu geus 7 peuting ngagosokan cangklong ampun ya. Aduh, boleh. Kieu hirup kerjaya teh. Di segala kapanggih nah. Nanya. Kalau udah kenceng kene atuh iya aduh aingnya. Masih kene jauh ka barber September Oktober. Ke mana deh si Ece we kieu panas-panas. Dan cari cing di imah. Aduh. Nah, di telepon we kieu nya. Panas-panas. Aduh. Boleh. Bos angkin. Halo bos. Di mana? Usah ilok wayah kieu ka lapangan aya sakieu panas na nya. Dek ngukur. Katanya ngukur wae tuh da didinya mah. Ih komisi kamari ge can beak ieu nu 200. Bener moal. Ti kamari ngan akar ukur ya timbang anu cair mah timbang sahiji. Tuh bari bawa atuh duit nah ulah ditransferkeun wae. Itu pati ngarti panan. Aduh, boleh. Saya mah euy nya sabarona lah. 500.000. Kayak gedeng kadinya. Buburitan lah, eno panas. Ayo. Aduh, ieu na dong aing usahakeun mundur teh. Aing ngahaji jeung bos Sarkim teh. Miliaran wae walaupun di dunia hayal. Aduh. Boleh. Kudu nyusahan heula kan ieu. Gararan ning motor wae kieu aing. Nyusahan aya si Jamila. Jamila. Tadi heula keluar coba. Naon, Mang? Tadi heula coba diuk na ieu tah. Naon amang teu keborokan wae. Empang nyusahan kan itu sesuatu mending ngagunduk. Oh loba pisan. Aing penting ngimpi kieu. Aing geus kolot teh ngimpi kieu sok nyaan. Baraseun. Segala ngimpi kieu atuh. Tuh bakna tuh sabuna area itu teh panyasahan teh nya. Penting meureun. Mal ieu cik aing seungit. Mang mah sok kitu. Ngagawekeun wae. Mal ieu tenang kayak ku aing. Dah. Bohong wae amang mah sok ngawadul. Kamari ge rek mere duit ka mana? Mila nungguan we. Rigis beak maka rak ngomong beak kina. Pake dangdan ku amang gitu. Nya aing. Gila apa tuh ngarana ge duit atuh menyekel duit wan duit tah labatan gula peureum. Jaba amis teh ti seungit deui. Sok loba hilapna ieu mah. We no pangnyeusekeun heula tuh. Gararaneng banget na ieu deui. Kayaknya moekeun ulah diharap di tukang na itu nya. Nya moekeun di tukang. Era moekeun diharap mah nu amang ngabarolong. Kamari ge kaanginan kuat barolong, era kajilu ku batur. Kan geus ulah sagala dibahas barolong dah. Era aing oge ulah diteu dihareup. Aduh aing mah geus grasaseun ka ditu ka sumurnya. Sumur berenuk. Loba caina alus ngagenclang. Herang. Hayo anggeus. Mila mangkat lah, tapi lah pokoknya. Nah. Hah? Kosan ke mau mila balik. Lah oke ku aing dibere ngeupel. Sia meuni. Bohong kita mang mah. Moal aing panena mah keur nigang aya di luhur. Ayo ka ditu. Mila aja salahnya. Aduh. Boleh. Dengan boga anak ditaritip-titipkeun aya ka aing mau aing dulur kolot aing mah. Jawaban si Mila mah mending geus daging malulu aing. Por hilap aing por gundam. Saya minta tolong.
ampun aing mah. Heuh, deuh. Aji teh rupa-rupa wae aing segala titah. Nyacar kos kieu atuh aing mah. Ngahuma cenah usum halodo ngahuma aji teh dah aing mah. Nungguan hujan. Ampun aing lalu seuh wae gawe teh. Hah. Tayang mah ieu teh atuh jeung duit teh lepas mah lepas we. Atuh ieu teh jeung duit teh dah. Ampun aing mah. Ulah sok di barengan hayang karanda. Heuh, dah. Hayang karanda teh apaan? Heuh, dah. Teu boga duit saanu-anu acan mah buset di zaman ayeuna mah. Haji aing mah laleus atuh haji. Aing mah turun. Ulah make bedog tidak make parang ngalah make bedog di haji kuna mana penting coba bedog gos kieu deui. Aduh, aing mah kumaha rek anggeusna atuh ieu aing pagawean aing mah. Burung-burung teuing haji aing mah. Bila mana mah ngalah mantong ka mana urun tibang ditipkeun pagawean mah ditipkeun duit mah henteu. Aing pusing wae haji teh. Bilang barat tuh aing ditipkeun duit mah tuh 20.000 atuh jakeun meuli udud jeung kopi. Ini mau ditibang nikah we doang aing parus sih. Gawe oge itu boga duit mah da. Monyet juga haji teh goblok. Ampun aing mah. Modar-modar sih teh haji atuh. Meuli pagaweuan teh meuli pagawean gua apa naon di kamarang deh teh. Ampun aing mah. Pusing wae aing mah. Gawe ge pusing aing haji teh. Mau bodog mintul deui burung bodog teh aing mah. Heuh, deuh. Ampun atuh haji ra anggeusna ieu aing mah. Nek mau marek naon ge da. Teuh alat mah rese nemen-nemen teh. Nu bungar buat meuli alat. Harus ngeuna teh boga. Kamarang mah deui. Barenget cocok deui. Nah. Makanan empuk aing ya. Buset. Lu lau we maju ku aing. Nah, terus nih ka dieu nih. Ngadeukeutan sia ka aing ka dieu nih. Ngadeukeutan sia ku aing. Ku aing disabet ku aing make suku katuhu, aing mah ku aing sabetna nih. Pusing wae aing pujeuk ka haji aing pusing. Wah, ku aing dikedalkeun kana alona yo. Sabet ku aing yo. Terus nih ngadeukeutan ka dieu nih. Terus nih. Lu lau. Cet aing mah teu mawa. Teu mawa cilok sih sinarieun. Wah, tuh dibere duit ya sarua wae ku haji ge yeuh. Aduh, aing mah lapar meureun poe ieu mah aduh. Ampun aing ah. Mana nya ka Mang Imron ieu teh ah. Nyamperkeun Mang Imron lau. Terus nih, lau, terus nih, aing geus gregetan banget nih. Nah, kadieu ieu. Deuh, makanan empuk sudah datang. Gemes nih, gemes. Aing teh pusing we ka haji. Siap-siap nih. Aduh, siap-siap nih, suku geus nyabet nih. Terus nih kadieu nih. Terus cenah rada ngadeuketan sia nih. Aing geus gemes banget ya. Mana sih lau. Hah? Tas di itu. Cuma naon eta? Tas. Lo tas ya aduh. Nang maling lain eta. Ai nang mulung ti mah haji. Ini palang pulung wae cenah naon jerona sia kan ieu. Nya di pulung we atuh da pantas. Mana? Hah? Tasna. Cerelekna beak ngimron atuh da aing ah. Tapi ieu uduh. Itu nya potong ieu na eta. Aing nyabet wae aing ada. Eta di mana? Tes di itu. Di itu tuh aing kita nyacar tuh ku haji tuh. Mau bawa badan itu eurih tuh neng kahuma. Alau meni lega kitu geuning. Nya lega teh dibang diberesi petok eta. Alau. Eta. Atuh ieu mah. Mang Imron henteu menantak neurakan naon. Ibu itu aing ingin ada tanggal harendong aing tuh aing mulai kesel banget ka haji aing yo. Ieu naon ieu? Hah? Ieu naon ieu? Alau tuur. Aing mah. Yang naon? Di ka dieu. Naon? Ya, ini Allah garek wae. Wae jago. Buset nih. Ieu sahan ieu? Alau ah. Bude deui dengan
Buset, ieu mah beda ieu mah nya. Heueuh rada hipuan. Ieu mah lain si Iro ieu nya. Lain ah. Buset, ieu mah geuning. Aduh, nih ka dieu di itu. Aing ah. Ayo Udah nya power ka dieu ieu mah. buset nih. Ieu mah geuning. Udah nih gimana nih? Aduh. Udah. Meni udah kena jeruk kanyawan atuh. Kan dieu. Ada yang ngumpul. Waduh, ka dieu nih. Mana? Rek nyeusehan. Aing Ka sumur brendok sugan. heueuh meureun. Gimana kalau kita seperti penjahat? Iya. Kita cegat. Iya. Tuh, kan ini buset nih. Iya. Buset dia mah rada hipu bangunannya. Aduh, aing. Ayo kita cegat dia. Hah? Kita cegat. Kamu jadi penjahat? Iya. Siap. Oke, kali mah. Lalu udah dah. Awan, Bang Imron, aku yang di depan. Emang kamu bisa? Iya, aku bisa. Ini nyebutnya lain nih. Buset, nih bikin deket mereka dia nih. Iya tadi lho. Atuh tuh. Wah anjir. Duh, entong riweuh mah nyumput ka nyawan manten. Bang Imron, Nyumput diharap. kita tiarap. Ini bahasa ya Cayan. Hah? Cayan, ini Basah. iya. Udah biarin. Biarin. Ya. Ya. Buset nih. Aduh nih, bikin deket wae nih. Buset dia mah. Si Iro ge elehnya. Eleh ieu mah si Roge. Si Iro mah pan bude aya ieu naon ya. Ieu mah gemoy. Hah? Ieu mah gemoy. Itu nih tadi yang gemoynya. Tuh kita. Mang Imran. Aduh lu gak. Buru ka nyawan manten atuh ka dieu. Buru hanjat. Ngalah ka kedokan nih. Kamu siapa? Aku nyamar. Jangan kamar. Aku pakai kedok. Ih. Jangan pakai kedok cepat. Mau ulah urang mana ieu? Aya ka nyawan atuh sia mah. Cing. Tah. Ada ini euy. Ieu buset teh ya. Kita loncat. Hah? Kita loncat. Kamu punya ide enggak? Iya, aku akan loncat. Seperti film apa? Seperti Batman. Siap. Aku jadi Batman-nya aku. Kamu punya ide bagus. Iya. Ayo kita loncat. Ayo. Siap. Ya. 1, 2, 3. Ya. Aduh. Alau Buset ini naon ya? Hah? Oh iya meni bodas. Herang bodas. Alau Limit. Hah? Limit. Heeh. Putusin wae cem aing mah tempolan yuk. Tempo ka luhur yuk. Yuk. 1, 2, 3. Alau herang. Ari amang punaraon gorolong. Alau urang Alau. disebut Amang. Hah? Urang kenalan yuk. Ayo. Alau kenalan Kenalan atuh cicing Mang Imron. Ampun. Kenalan. Tuh, wah ya awewe teh mun aing mah Dek kenalan. urang kenalan yuk nih yuk. Amang saha? Urang mah lain Amang ieu nya nih. Lain amang ieu. Naon atuh? Kenalan heulan atuh. Randy. Randy. Kenalan. Saha? Ieu mah. Bukan kenalan. Ayo Mana di tonggo? tanjakan yuk. Kenalan kan? Kerja doang kenalan buru. Tan enggak Zain. Can tadi main doang. Kita tadi yuk. Aing pan Randy. Ya biasa Aldo. Halus. Ayo salaman. Ya, Aldo, abinya Aldo. Ulah di ambuan atuh. Hah? Emang hai Neng neta mana? Ih bade nyeusehan. Alau Aku amang. Amang. nya. Amang ieu mah kita ku Amang. Sugan teh ka ieu. Amangna saha? Amang Tumin. Alon amang tumin. Tumin bukan. Heeh. Halo.
kieu nih. Karak kanyahoannya. Aduh, aing mah urang kanyawan mali ngaeureuyana. Situmin kitu-kitu ge. Ai ka alona mah nyaahun. Moal eueuh. Hah? Eueuh Mang Tumin ge. Emang tidak ada? Iya, Mang Tuminnya enggak ada. Urang heureuyana Iya. Oh, arek nyesehan. Nya badeng sana. Oh, yuk samping Mang Tumin. Samping Mang Tumin. Mana? Tahu atuh. Mun bau pesing Mang Tumin ampun aing ah. Ngompol wae murunan. Meni kudaek kita nyesehan ku Mang Tumin. Heuh cenah teh amang keur peuting ngompol, teu pangnyesehankeun. Alau Mang Tumin gede-gede ngompol. Aduh, aing si Tumin nya. Heeh. Oh, Tumin ngompol. Heeh. Geus lila di icing di imah Mang Tumin. Karak sabulan. Sabulan urang kuat penontonan kok. Kara keluar. Ulah keluar cenah. Tadi teh sate ngaranna teh Poho. Jamila. Sedap Jamilah mah. Hah? Sedap. Oh, Jamila. Nek lilanya di dia. Gila. Buka tuh nepi ka eta we. Hah? Nepi ka diteang deui ku bapak. Oh, ieu nek nyeusehan ka sumur bernuk. Nya. Di bantuan atunya. Bantuan. Ini di bantuan nih. Alau mau ember. Ada ember. Mau ember. Ember. Kene tuh. Kene. Ku Randy. Ya aku Aldo ya ember. Hah? Ku Randy hayu. Inti atuh na cenah teh ayo. Ayo tuh ka sumur bernuk ka urang mah nyaho nya nya. Hayu beusi jalan. Tuh na itu hayu. Iya, tah. Hayu. Hayu tadi hayu. Tah hayu. Tuh nih atuh sia ulah nempokon we bujur. Si kanil mah. Ibu. Yo. Gimana cek bos Arkim teh? Cenah di dia ngomong lokasi narek ngukur teh. Aingnya. Kina doang ya bos Arkim teh nya. Heuh mana sok ngalojokkeun wae nama. Dan ukur nama itu tuh tanah itu. Lojok itu tuh. Heeh. En make ya. Nu ieu supaya buburu laku. Mane mending ngeplok asupkeun ka somed heuh. Banyak beres lah mah. Heeh. Supaya tareh laku. Gedung. Itu saya itu. Ngalet alo. Ai sigana. Set. Taruh beureum. Yo, ayeuna mah. Taruh beureum bebearan haji semua gagal ieu. Aduh aingnya. Yo ayeuna mah kieu. Mane ka ditu tuh. Heeh. Ka ditu sampeurkeun bos Arkim sugan aya na itu. Siap. Aing rek benerkeun itu heula budak. Cilaka kosina. Pura satu alo aing. Nya ka ditu nya, ulun teu. Ai siap nang. Awas secara ku aing. Ayo neng, ka dieu neng jeung. Deh, atuh sia ulah ngadorong-dorong we bujur na ih. Tuh kanila tuh da. Tah kan tadi tak usah neng, sing aya orai. Ulah mana? Tuh, itu tuh sumur bernuk. Buset secara. Naonan sia eta? Alo aing dicecekel ha. Teu ieu Mang Tumin urang dek. Iya teu iya sia. Kadina nih atuh nih bantuan sia masuk nanaon teh. Mundur. Di banggarangan meuni. Astagfirullah, alo aing menang ngamumule sabulan menang male. Ku aing reunggit oge ditepak besi nyocok ku sia ngalah digugusukan bala. Naon maksudna sia? Jih, Mang Tumin mah sok salah sangka teu nyahun ka sumur bernuk na kurang rek dianter nya nieu nya. Dianter sia mah kalah rek ngaruksak masalah. Henteu ieu nek nganter doang. Nya teu ngaruksak Oh, bener kitu. iya sia. Menang aing ngamumule nganyanya ati leuletik. Kalau rek kitu-kitu. Pokoknya ludesan sia. Alau itu sieun dulu desan. Apa yang diketrok make cangklong sia. Nu teu pingsan ieu geura. Neng, Emberna. nah polanya neng. Mau diantar. Hah? Mau diantar. Urus Cicing sia musaka antar-antar. Kalau rek nyanyi ujung cara. Mang Tumin mah nyaan nih. Cicing lah di dia. Soalnya ya alo tang nyaan ameur nih. Yo, aing. Kubluk teh. Teu kaur aya nu ngendong budak eta mah meuni sok. Istuni pepiaran haji nu saijieun. Ku teu nganggap pisan ka aing. Aing ge oge sebagai di dia meuni kuatan teu ngahargaan pisan. Coba aing ngangger naik daun ayeuna mah deui. Sia deui jadi rek diajak-ajak penuh kitu. Karek diantar cenah. Tara bener iya nu kitu mah. Nganterna oge. Emang saha? Pipiaran haji geus moal balik ieu. Mendingan ayeuna mah yo dengekeun mending ayeuna tong tulus ka sumur. Malah digarogot teh di sia. Baliknya. Misan di imah we nya. Heuh di imah. Ke aing nanggungan caina ke bernuk. Ayo kade. Nyara atuh aing alo aing kudu dihakanan cara beur. Kudu diberi kieu mah.
Ini amang mah gitu galak. Si Mila mah keraknya udah amang teh di dia sebagai bangga gini boga amang teh. Barari ke itu Jin, Jin. Burung kamu. Buset mang tumin ngadap ya. Ya, aing. Dia, burung kali dia. Untuk ke mana budak? Aduh, yang keselak bako. Ngomongnya cara mengikut gariras di berina kamu. Nama tog nah ha. Budak patung upama pisan ka aing. Kalau aing kudu kalau nemu kos sekarang itu mah najan pipiaran haji kayak keulaan aing. Aing yang kudu bersaing wah aing nama. Itu salah hitut. Angkong apa? Buset ya. Itu tuh si Tumin. Udah. Mun sagala modal dia Mang Imron sudah. Aing mules. Aina. Aida, cicing. Aduh, anyawan ada nama ieu. Tadi nyebut. Aing mules nih. Hah? Mules. Tuh, cicing tuh aya tuh. Ayo cicing. Cicing. Geuleuh teuing aing. Nu kapanggih pejet teh ku aing. Penggarangan wangi sebagai Liwat dia. Nah, tebenang nih liwatnya. Ngolah ka ditu manehna ngaberi ka Cibuluh itu. Terus min, beri ka Cibuluh. Terus ka ditu. Nih. Pan si Tumin mah ka ditu geus balik deui urang balik deui ka imana yuk urang teh yuk. Kita teyang lagi. Si Jamilah Kita teyang lagi. alias si Mila. Iya. Ayo. Ayo. Terus min, kan itu min, beri terus. Ayo.